Allah teh aya aya teu aya kawitna aya teu aya tungtungna henteu aya sarupana henteu butuh kana tempat teu butuh kanu ngayakeun teu aya bilanganana. Allah teh aya nu kawasa nu kersa nu uningan nu hirupna nu ngadangu nu ningali sareng anu sasauran basa aya pikeun barang anu aya salagi nu aya tapi